warahmatullahi taala wabarakatuh. Panggih deui jeung urang sararea baraya di Panagan Kru. Nah, hari ini kita akan mengekspos indahnya pemandangan yang ada di Lemur Kuring di Panagan Kru. Kecamatan mana? Bungbulang, Kabupaten mana? Garut. Desa Cihike. Nah, untuk efektifkan waktu bisa diefektifkannya waktunya. Bisa. Ameh tereh welah inti namanya. Hayu urang langsung wae ka tempat-tempat anu aya di Panagan. Let's go. Orang review kumaha cara nguseup pana naon jejerna anu sabaraan bari ngarokok kopi teu bener teu Mang cara nguseup aja di mana mah Si paling tongos di dinya. Alah gaya sih Mang di kopi, rokok. Upana ku naon Mang? Biasa we cacing pita atau cacing naon? Cacing merah jang. Cina cau biasanya tat Ya, cina cau, cina tanah we biasa naon. Sok meunang tara Mang di dieu Mang. Biasanya pas lagi musim hujan gini Banyak keuyeub. bisa jadi. Keuyeub barudak mah biasana keuyeub teh disebutna teh keuyeub teh. Oh beko. Beko. Heeh. Terus kengeng ta Can? Alhamdulillah. Alalit ya. Alalit. Aduh Mang arek kana beungeut eta jujur ampun. Nya kumaha mecatkeun teu jeung ieu. Sok Mang lah hasil. Di dia sok aya lubang belut anu keritu. Wah, banyak. Tapi malam biasa tapi airnya keruh. Oh gitu. Lain si Mang orang mana ya bisa bahasa Indonesia gini? Ada orangnya sakedik gitu. Orang Jakarta aja. Oh Jakarta. Tuh bari nyesep kopi sampai rada raos mah. Aya keneh atuh sabatang 2 batang mah ieu 2 batang ieu. Aduh. Asa rada kieu mah. Ya jang. Tapi ulah dibeja-beja. Lah banyak. Banyak oge. Biasa persediaan rokok ngalinting heula tungtung nama dan cok ya tah eta we atuh Mang haram ngalinting tinggal itu akhirnya video ieu mah ngadon mentang ngarokok kana nu ieu disensornya kameramen disensor ieu bisi ieu bisi majarkeun anyar kene. Eueuh nu nyangut Mang. Can aya. Can apa teh ngomong gitu. Biasana mah Mang belut aya lauk mah di Lemur Abi gitunya di ditu. Paling gitu. Heeh. Cijarak FC. Nya di Cijarakna. Biasana mah parabna teh sok hayang sanguliwet jeung asin. Kudu dudurukan heula jengkolan cenah setengah kilo mah. Tuh siapkeun ke si Mang tadinya. Siap Mang lah. Ari di dieu Mang kesehariana warga di dieu biasana naon wae? Biasana bertani ya. Kebon, sawah. Sunda mah maracul. Heula si Mang teh obong orang Jakarta tapi apa kegiatan di dieu? Ka orang dia saya. Oh, ngomara ka orang dieu. Selami di dieu. Heeh. Pantesan atuh ari sagala terang masukan teh ngadaun nguseup pungkul ka dieu teh. Saya arek kitu mamang atuh. Mang nya arek ieu deui expose deui ieu lemuran di dieu ya. Tugan we aya nu gareulis gitulah di dieu. Mangga. Siapnya. Siap. Ayo, Mang. Ya rokona nuhun. Ayo. Edit. Tetap ikuti. Oh, siap, Mang. Kayak diedit. Siap, kayak diedit.
tong hilap, like, comment, and subscribe channel Panagan Crew. Ayo Mang. Siap. Ini sahabat YouTuber yang lagi nyeki. Ya, petani semangat terus Untuk memajukan pertanian Indonesia. ya, bravo. Para sahabat YouTuber, saya sudah berapa tahun tidak kesini. Ternyata jalannya pangling juga. Kalau dulu saya masih tanah, sekarang sudah masih batu-batuan walaupun Ya senalnya senal hotel, senalnya tuh Ya, ipis tuh. Senal ini ipis. pada manja-manja anak nih. Anaknya manja-manja ini. Sakieu baraya Panagan. Keindahan di sekitar kampung saya, Kampung Panagan. Di sini saya dilahirkan, di sini saya jebrog gede, jadi dewasa. Di sini saya dewasa sampai sekarang. Alhamdulillah saya belum sukses. Alhamdulillah, mungkin tahun depan atau besok pagi lah kita sukses. Muntah hujan. Amin. Nah, Baraya, inilah penampakan kandang ternak domba milik Bapak Ipin. Sudah kembarkah? Gimana? Tos anakan Can? Segera jadi mama muda. Nah, itulah penampakan kandang ternak domba. Ada berapa nih? Lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 100 ekor domba milik Bapak Ipin. Ayo, sebelah sana. Nah, ini masih banyak, ada domba, ada kambing. Tentunya dengan kandang yang sangat bersih. Ini dia Bapak Ipit sedang bersih-bersih. Maaf Pak, mengganggu. Boleh wawancara Pak? Ya. Di sini Bapak ternak atau fokus dijual beli? Ya di samping ternak, ya jual beli juga. Oh, iya. Nah itu kata Bapak Ipit, selain beternak, Bapak Ipit juga fokus di penjualan, jual beli kayak gitulah, supaya mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Oke, terima kasih Iya, sama-sama. Bapak Ipit, hatur nuhun. Mugia ieu kandang ternakna, dombana, kangku lebih maju. Amin. Amin ya. Hatur nuhun pisan waktosna. Mudah-mudahan rezekina tambah-tambah di langkung anu kamari. Amin. Nah itu guys, wawancara dengan Bapak Ipit dan review pemandangan tempat-tempat ternak domba, sawah, persawahan yang ada di kampung kita Panagan. Ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan di skip.